Bismillahirrahmanirrahim. Ngarangkai ieu syairan nyaritakeun hiji ingsan tapak damelna Pangeran Gusti Nu Maha Ngurusan. Moal aya nasim abdi titik tulis ti ajali ramanu janten wasila takdir Gusti moal salah. Ramalir ibarat mega nu ngeyuhan ka budakna tuan Rama nu ngayuga ngajaga budak cilaka. Tiwanci isuk janari Rama anu atos angkat kanggo nafkah dipilari najan kesang nepi saat. Capena banget kacida kadang eta teu dirasa ngabelaan kulawarga nyumparkeun kawajibana. Kesang anu terus ngucur tuan Rama geus teu ngukur najan raga jeung waruga batina katilasara. Rama nahan tina nyeri karipun geus puguh hebatna nu janten Rama sadayana tara ngeluh. Rama terus nahan capek nahan haus rejeung lapar niheulakeun ka budakna nepi ka budakna beunghar. Tina sagala hirupna tina kahirupan dunya Rama mah anu ngarepkeun budak leuwih ti anjeunna. Ngalenyepan jasa Rama banting tulang ngabelana pepeling jeung kanyaahna sangkan budakna waluya. Tiap sabada salatna Rama teureun doana ka budak nasing waluya pinanggih kana bagjana. Hampura banget hampura anak nu sok lalawora teu bisa mulang tarima jasa Rama nu pohara. Mun balik tina kasabna Rama nu bungah kacida ningali seuri anakna gaganti rasa capekna. Rek naon bae kasabna teu mata
awak leungit berkahna sabab ramanu niatna keur budak jeung kulawarga nu penting halal kasabna kitu munggu syariatna sabab eta kakuduna berkah kanggo sadayana panona sanaos langka ngaluarkeun cai soca mugi sing ageng berkahna dilancarkeun urusana pun rama anu karunya nu tos kirang tanagina kulit nu tos keriputan rambut nu atos suwisan nalangsa katilang saramun rama muliti heula nyawa pisah tina raga dicanda kuno kawasa kaduhung teu aya tungtung nalangsa kabina-bina nalika keur jumenengna gawe ukur lalawora geus nepi kana ajalna nyawa pisah tina raga pun rama dipulasara dibuntel boeh awakna teras padanya rolatan ngalakonan kawajiban hakul adami jeung pardu kipayahna dilakonan digotong ka pakuburan dianter ka patempatan nu asal balika asal mugi bagja anu kekal kantun budak ngadoakeun pun rama nu dikuburkeun ukur doa nu butuheun dunya mah geus teu perlueun budak nu sok taraeureun karamana ngadoakeun isuk sore saban dinten Gusti nu ngaijabahkeun dulur nu janten gentosna lamun rama tos teu aya dageuning hirup di dunya moal hirup salilana rama sering mepelingan ka budak ngawasiatan sing janten jalminya ahan nulung kanu kasusahan sing sae dina ahlakna jeung tina tingkah lakuna nu daek ngadoakeunna karama nu tos teu aya sing boga hate nu
alakur wasiat nu janten rama eta jimat keur di dunya kunci kahirupan dunya ridho Gusti dipiboga ulama tos ngadawukeun anu kudu dimulyakeun jasa rama diagungkeun jumlah tilu pek regepkeun murabi nu kahijina eta oge angkeun rama nu naekeun derajatna janten jalmi anu mulya kaduana rama mungguna silsila geus puguh nu nurunkeun ka dunyana ngurus nepi dewasana ari nu katilu nama lamun budak atos nikah eta tong diwilah-wilah samira manuka tambah angkeun rama sadayana hormat takdim jeung doana karama nu sadayana barokah hirup di dunya kitu kasahuranana dawuhan para ulama sing bisa ngamulyakeunna bagjakeun sapuratina omat ulah sok ninggalkeun pentari do jeung duana hirupna katilasara lamun seug menang benduna kedalisan jisim abdi karama nu mere ngarti budak nu can bisa bakti dugi kawan cikiwari hampura henteu kaitung karama nu sok nang tayung ngajaga jeung nu ngadukung ngadoakeun tarasuwung tah sakitu sairana nu martelakeun pun rama nu banget cape di dunya ngabelaan ka budakna mugi ageng barokahna khusus kanggo sadayana sing nganci kasolehana nu daek ngamulyakeunna mun ieu aya saena mangga ala pangartosna mun aya dina lepatna mugi ageng hampurana di akhiran ku tawasul kajunjunan Gusti Rasul sholawat kali salamna mugi ngocor salamina Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi wa ala alihi